Ya, 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 ya. Ada bedahar nanya. Ayo. Bang Barebot. Anak sia kada tahu apa, anak sia wapan. Saraba. Sing ngarurut atuh ka aing teh. Ulah parae wae. Tong pasea. Ah. Sia elehan pisan hayu atuh eta beakeun. Tabelan minum ka ditu tuh. Tong di kaulaan wae, naon teh di kaulaan wae. Ini satu sama jebrog anak sia eta teu kabagean. Eta indung aing kos nu burung pipiaraan diajak ngomong. Lumayan boga pipiaraan mah, ubar potol. Mak, Naon? ari mah ngomong sarang kos nu burung. Ngomong sorangan eta aing jeung pipiaraan ngomong. Nyamal ngadengeun atuh. Nya kami kumaha aing we anu ngurus-nguruskeun aing. Mah minta duit tuh Awa duit sia mah. urang yang ngaladog. Yang ngaladog ka ditu ngaladog. Buru atuh ike batur jarajan seblak urang teh jajan deui Awa iam, awa duit. Ai mun korek bat kayak lalu ngitan da duitna. Kudu anak teh ngadoakeun teh nu bener we, ampun. Geus ieu daharna geus maneh. Bara roga duit usaha naonnya bara ringung lah. Arek ka Taiwan proses nalila, arek ka Arab ayeuna mah pake visa sarika. Arek jadi kupu-kupu malam da moal laku aing mah goreng patut. Iya, ka mana? Arek ngan pagawean. Jangan pagawean. Aing bogas ya. Boga naon? Boga pagawean. Lu bener Heeh. Di mana? Eta Pak Itang tadi nalatahkeun ka aing. Heeh. Nangankeun gawe cenah. Digawe naon? Ngangon domba. Gusti, ari saya hidang teh sih, pero kok gelis-gelis cenah ngangon domba. Banyak aja, nu penting mah dibayar, di kuliah. Heeh nya, bener nya. Ira cenah butuhna. Ayeuna ge tuh tanyakeun itu sia ka ditu. Nyaho lain Pak Itang. Nyaho, cuman jauh imana aing kudu lempang capek. Nah kajenting atuh. Tapi aing butuh sih, tadi aing minta duit oge ka dini odah yang beli seblak tadi beres. Lalu daripada siang ngaladog teu puguh mendingan gawe. Terus nya urang rek nyangan heula nya. Heunang nya sampai Tadi tuh ka imah nya. Heeh. Awas sih lamun bohong. Teu bohong ieu. Oke. Dah. Jadi ingat budak kamari geuningan. Tapi aing lamun amprok sieun dicarekan deui ku si iem. Aing mah rek ka sawah Arek pura-purana neangan keong. Sugane amprok deui. Bener teh sinya si Iis teh. Pak Itang keur ngabutuhkeun pagawean cenah ngangon domba. Tapi pirakunya aing gelis-gelis ngangon domba. Ntar apa kata tetangga? Tapi aing butuh duit. Tadi ge aing minta duit 2.000 ge sakur meuli seblak mente diberek kun ini odah. Nyus daek tapi embung. Tapi butuh nyanggeus Ih, geuningan. Balik cigananya. Itu buat kamari bobogohan. Ayeuna eueuh. Menikangan teh
Ibu, Apa ya? katanya di sini ada pekerjaan. Waduh, apa ya? Pekerjaan ngurus domba, Cina. Oh sih. Tapi suami saya nggak ada di rumah. Ya nggak apa-apa, nggak ada suaminya juga. Bisa nggak? Emang gaweanna naon sih? Ngarit, kebersihan, terus ngasih makan, Ya ampun, pira kurang gelis-gelis sih ngabersihan. Domba. kebersihan. Gak mau ah. Marapan doangnya. Harapan doang mantep. Ngasih makan domba doang mah aku gak bisa ya. Aduh, kumasinya. Yang bisa tuh kajen ah. Kajennya Daek. kayak sepagi sama sore ngasih makan domba. Tapi ngambil dulu rumputnya di kebon. Gusti, nya jauh meren ibu ah. Ya kumaha tuh ya kos gitu. Nyawa tuh kajen ah. Nu penting mah orang digaji, menang duit. Yang bisa tuh. Mulai kapan isukannya? Nah, ayeuna we ayeuna. Oh ayeuna. Mm-mm. Tuh sek marapan domba tuh rumputnya ada. Gusti aing gelis-gelis cenah maraban domba. Areuhan geuning keongna oge. Pasti geuning jero teuing ieu teh. Aduh. Jero teh. Age tutut eta tutut. Bah tutut. Main saker para siap. Jadi kangen aing mah. Kangen. Kumaha wae sih ieu teh Mah kangen. Moal bener ya mah kudu balik. Inget wae. Tadi itu kan ya. Tadi itu ya sebelah situ angkot. Nah kayak gitu nanti ke sana-sana ya ya. Ya, Udah Ibu, bisa ya. ya. Ya, Udah bisa. tinggal ya. Nah kayak gitu. Set dombana loba banget ya lah mau dijual hiji ge moal kanyahoan ye ah. Aing ngamanin sepeda, ieu teh ah, tapi lumayan sih daripada nganggur, daripada nikuane bantur. Tapi oke nya. Aduh. Gede banget gelangna dah. Mak, geus di mana? Neng Bella, Ini mila leuleus kieu, Mak. Kasambat henteu? mah kangen. Kangen ka saha? Anu kamari teh neng di kebon. Oh, eta mah anak Haji Sugi. Mah kangen kasih eta saha ngaranna teh. Mah kangen. Mah bogoh.
nya bogo lah jelema menikah sep gitu. Cing hidang we mak teh geus kolot mahnya bogo ka anu ngora mak. Siapa meni sarua wae kok si Iem, kamari si Iem gitu dehan. Hayang beak ka imah-imah mah boga imah sacuyel kitu hayang bobogohan jeung anu kos kitu. Jok anu kitu mah kabogona ge seksi bohay mama geus peot. Moal daekeun. Emang ulah gitu anu kolot jeung nu ngora. Hayang beak seeng emak dijualan bobogohan jeung anu ngora. Ulah geus ayeuna mah neangan we. Anu saantragan jeung emak. Sia kudu jadi nyari kanan aing si Bella. Nyalain ngarekanan urang mah karunya ka emak teh geus kolot. Bobogohan jeung anu kitu. Moal daekeun lalakina oge eta mah pantes jeung si Iem. Insap mak geus kolot lain mah salat. Bogo ka anu jag-jag keneh. Teu sian teu si Iem sarwana. Nya mah kolot-kolot teh hidang bogo ka anu kitu. Nya kamera urusan mah. Pantes mantak diulang ku si Iem ge. Kolot-kolot hese diomongna. Geus kolot mate. Budak-budak kene sungutna meuni kos. Naon mah amin. Kasopana pisan ka kolot teh. Lumayan sapoe hiji ge sabulan aing tarebeung harieu. Tah keisukan eta urang. Capek oge nya. Iem, mana ngalamun Ibu. Udah belum ngasih makan? Udah Bu dombanya? tadi Bu. Saya tadi udah ngarit tuh Bu. Dapat sekarung. Aduh. Oh, hitung dulu ah. Katanya si Jem teh nggak jujur. 1, 2, 3. Oh, geningan domba kurang hiji Jem. Kemarin ayat 35, ayat 34 gening. Yam, Iya Ibu. sini dulu. Iya Bu. Yam, ini kok dombanya kurang 1 kayaknya Yam. Kemana Yam? Oh nggak tahu dah Ibu. Tadi Mamahi. Oh Yam, kamu bener ya nggak jujur ya Yam? Baru deh sehari Yam. Ibu mah mitnah wae. Ya ini kurang 1 kan. Ya kemarin coba hitung deh 35. besing salah. Oh bener, ini nuletik dihan, karunya atuh. Mitnah wae Ih, ya udah kamu nggak usah kerja lagi. Oh kenapa sih Ibu Ya baru sehari hilang 1, nanti tiap hari habis dombaku. Nyaus dia bayaran Minta bayaran aku aja rugi, hilang 1 dombanya. Oh aku juga rugi lah. Tadi udah ngarit, udah maraban domba. Ya itu sama domba 1 harganya ya. Fitnah, Lumayan ya. Si poe ieu aing dicare kanan wae. Teku anak, teku batur. Emang salah gitu aing bogoh kanu ngora. Untungna mah menang keong henteu. Ambrok jeung si itu henteu. Ieu dan si Iem ka mana can balikannya wae. Geus burit kieu. Jangan hela pusing kuku maha onam. Yang guys Yam, udah kamu pulang aja. Bayar dulu Enggak, aku aja rugi 1. batur capek-capek. Si Yam mah Lumayan sih. Kuliah mah sampai 15.000. Ngajual domba mah hiji 400.000 anak nage. Hey Iem. Sasinya nu ngogoroan. Allah saya buta tenempo aing. Oh, asa hayang meuli baso 5 mangkok we. Ya ampun Iem, duitnya mah loba. Coba Iem nempo. Gulang na ampun, Buski. Iem nempo ih. Ya ampun, gelang na eta apalagi eta mah mas murah teh ya. Mas 24.000. Cek saha aing mah teu meuli emas kitu atel kada
kalangan aing sok buduk sok kebel aing mah teh make emas kos gitu. Paling emang mah tuh sia. warnanya ge beda rada geuneu. Kalau emas asli mah langsung ngaburinya kayak dipake kieu Emang teh. itu sia itu imah mas asli. Eta ya, ane ngomong buka duit di mana? Kepo deh, batur boga duit diomong, batur balangsak diomong. Nah, aing mah nanya, gua sia nipu batur duae. Sembarangan wae. Ih, urang mah teu betah dah make emas murah teh. Kajen anu penting mah urang mah boga. Ih, meni pede banget eta mah cigana emas 24.000, sagrem. Ngahinakeun. Geus heula ah. Beli sia mah. Narek balanja heula nya. Yuk, nah wae bisa banget ke aing mas ieu cenah. Cis, ke mana? Aing nangan si Iem sama gitu. Hah? Aing tadi mah kali itu dah. Si Iem ku aing di bere gawe sebener coba ge. Gawe di sa Cis. Si Pak Itang kita ngangon domba. Atul. Atur si Mat nudukeun gelang Eh, ka aing. Eta emang gitu si Iem. Ye, tadi mah aya kali itu balik. Yo. Mawa duit. Mau duit. Majar teh cenah tuh aing boga duit cenah kitu. Ya, eta non si Pak Itang cenah ge tadi. Pak Itang anu boga embe. Heeh, dombana eueuh. Aing nu maling sugan, aing nu maling. Ku si Iem cenah ge dijual da tadi teh aing mere pagawean ka si Iem. Atuh ayeuna teh aing nu disalahkeun Ya nah. kono Cis kos anu teu hidang. Wae itu udah daek we mamawa sieum ka ditu. Oh, nya aing mah tadi nama karunya Bella. Nah pantes siga nama aduh eta tadi ge mani loba banget manehna. Si Iem mah kurang gidang Terus nya. ayeuna ka mana? Aing rek nangan si Iem. Si Iem ka ditu, balik Kan. suga. Ah tapi na jalan ka ditu dah moal balik dah wae kieu mah. Baik disusul asugan ka susulnya. Ayo tuh Min. Ayo. Karena peren wakil, peren manis abrek-abrek. Boga pembantu, ai boga teh meni mahal ngagajina teu kage. Yap. Ka mana? Bu Haji keur naon? Teu ngopi ya hayang teu. Bung urang aya mah geus teu level ngopi-ngopi nu pararait kitu teh. Gusti teh. Idi si Iem loba duitna Yam. Nya lah emang Bu Haji doang nu loba duitna. Kade menang nipu batu deui. Nipu naon? Nang di mana Yam? Nang digawe lah. Kade menang nipu batur. Bu Haji mah sok mitnah wae. Nyanto maneh masuk kedeng-kedeng nyeun masalah wae. Lakir atuh Bu Haji. Tapi naon sih Beli baso. Bung ayo orang saker meuli beas. Korek ieu mah. Saker ka undangan saker meuli beas. Ya kali-kali boga rezeki mah Bu Haji lakir ngabaso Yem. Bung ayo nama orang itu rada level ngadahar baso naik meuli percikan cocolatos. Kok aya kitu Yem? Lajatos. Oh nya. Cokolatos di mana ya adalah jatuh. Oh, yang lajatos orang meni kabita kamari tatangga ngadahar cikan meni ngampul-ngampul bibirna. Sekalian atuh hiji Yem. Bung Bu Haji mah Masih ya mah korek. Si aya di dieu maneh. Naon si eta lungeun meni kieu wae. Iya. Isi bela geulangnya gede banget. Kagedean Bu Haji meuseun nama anu leutik, cuman dibawakeun anu gede ke bae lah. Kela. Naon Iya. sih? Masih ya gawe tetep bener geuningan. Boleh naon? Naon tah? Naon siapa Itang nyalahkeun ka aing? Nyalakeun naon? Gawe tadi eta naon sih anak domba batur dijual sia. Ya pantesan. Dengekeun heula nya sanu ngajual anak domba batur, urang boga duit oge kuliah bisi ibu. Si Ibu Sasya, ibu awena, Ibu Dewi. si ibu awena Pak Itang tadi ngarit. Pak Itang telepon. Fitnah. Tadi si ibu awena Pak Itang teh mere kuliah. Pantesan Is ngeber-ngeber wae duit tadi. Dia mah kitu wae ya. Sembarangan wae. Ya kunaon ieu? Teuing mah. Maka dia maka dia. Kunaon Iem? Si Iem Urang pajakon ngajual domba. Iya majikanna di mana cenah. Heuh Neng. Eta masih Eta kumaha sih si Iem geuning bisa digawe di dinya sia Iem. Diasupkeun ku manehna. Kumaha caritana si Neng? Mau dah eta Tah, duitna aya Gusti Iem, piraku digaji dibangangan domba sakieu. Capek mah ngarit diisuk nepi ka jam genep. Sia sing jojo digawe
telepon lah Pak Itang. Coba Neng telepon Neng. Telepon kuainya. Heeh, coba ayo sia. Emang ya kan dia batu mah eta mangguan Ya, mandangan tuh di dalam. Riweuh gage. Ah, Halo, Coba Neng. Pak. Coba Mak yang telepon. Ya, ngomong lah jangan indung nasi Iem ya. Halo Pak. Ieu mah odah ieu. Gusti. Gusti. Pantesan ieu. Aduh. Ieu keur nyekel geus meuniseur banget. Hampuranya Pak Itangnya, hampura Gusti. Engke mah kadinya digantian. Engke minta maaf jeung si Iem ke kadinya nya. Hampura we Pak Itang hampuranya. Mohon. Neng. Mak, eta ngomong-ngomong digantian, eta gantian tuh. Lagunya yang geus Ya, Mak. Yang diulang wae. Tolong teh. Ya, salah. Ya, Pakai kali itu, Mak. Iya, gorengnya mau kurang, Mak. Engke mah adi tuh. Ada kan duit nak. jeung undangan. Iya, Mak. Jeung undangan. Neng, ieu kencis. Jeung undangan. Cicing. Mang ngerakeun. Ieu neng kencis abang merekeun ya. Mari ulang nasi ieu. Ayo. Boro. Karena ke tadi tuh boga pikiran Bella si Iem radang gila cing tetenyieun masalah. Karena Ye. boga pikiran kadinya. Tadi amplop didinya di gang teh ya. Tuh cenah aing mah boga duit. Sigana mah heuh ceis buah-buah duit domba dijual. Ya, sih menang mana ya duit ayo. Kita ngomong-ngomong duitnya pakai beli bakso yuk. Enggak sih doi ah. Wah, ayo Naon duit teh? akuna. Eta gelang gede jual heula we nya. Heeh, jual Ayo kita beli bakso. Ku aneh Lapir Bu Haji. Bong. Antar ayo yuk. Ayo, Ayo. kita yuk. Wajib balik ke nya. Ya, ayo. Aduh, ya. Bagi-bagi tengah masalah sih. Hah? Saya teh kunaon yang masalah yang. Kadang tungguan. Tah, ayeuna mah sabar terserah. Ayeuna menarik bakat yo. Udah mah geus teu sudi. Geus teu sudi jadi induk sia. Geus teu sudi. Mangkat. Ayeuna mah ieu. Mangkat. Ini geus ngerakeun, aing teh ngerakeun. Ieu noe masalah. Kasman, siapa anak kos kieu teh Kasman. Bawa aing Kasman balik. Bawa aing, kunaon sia ninggalkeun aing di heula Kasman. Ya anak siapa kos kieu teh. Pusing ka aing da Kasman. Action. Itu kan ya bisa. Bisa. Bukan lagi dari awal.